Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng abdi Danu. Alhamdulillah abdi kalarasan ayeuna menuju healing di wilayah Bandung Barat, tepatna di proyek Bojong Asri Residen. Hatur nuhun ka ibu bapak teteh akang anu masih setia di channel Properti Kang Danu. Ayeuna di dieu teh di proyek itu nyayogikeun 2 tipe unit ready stock. Di antawisna tipe 38 per 64 meter persegi sarang tipe 36 per 64 meter persegi. Ieu teh posisi teh memang sebagian unit terus di Hararuni, terus sadayana 10 unit terbatas ieu teh mung aya 2 unit bumi ready stock nu kantun nyandak koper hungkul ge terus langsung siap dihuni ieu teh. Ieu penembakan bumina ieu tipe 38 per 64 meter persegi terus ngagaduhan carport kangge samobileun, terus aya jendela bukaan hiji, terus aya ornamen keramik bentukna sapertos bata, terus aya lampuan, aya lis plangna. Ieu carportna cekap kangge samobileun ieu teh sareng samotor. Ieu terus aya lis plang, ieu tanggana, ieu lantai payun, tangan ge sae itu keramik anu gambaranna betona sapertos kayu. Di taman payun, terus aya taman payunan, aya benteng payunan di kantor mageran. Listrikna tos kapasang, ya listrikna di 1300 watt. Ieu tembokna ya ornamen batu bata. Ayeuna orang cobi tinggal tampak jendela payuna. Di jendela bukaanana hiji, jendela matina 2, tah ieu ruang tamuna. Ieu ruang tamuna cukup luas. Ruang tamuna tuh cukup luas, terus aya ventilasi udara sareng kaca kangge pencahayaan ke ruang tamu supados maksimal gitu. Terus ieu lampuna tos kapasang, pinggir-pinggirna ieu tiasa diangge lampu hiasan. Ayeuna lebet ka kamar utama. Ieu kamar utamana. Kamar utamana ngagaduhan jendela bukaan hiji ieu teh tiasa ninggal ka payun sareng mayun ka kamar. Ieu mayun ka taman. Ayeuna urang lebet ka kamar kadua. Ieu kamar kaduana jendela bukaanana hiji, jendela matina hiji, mayun ka carport nu kangge samobil. Langsung ayeuna menuju ka dapurna. Dapurna tos dipasieun wastafel, keran tos aya, terus aya ventilasi udara, janten bami masak masak di dieu asapna teh langsung ka luhur gitu. Janten ieu kangge dapur nama ngahiji sareng ruang tamu, da ayeuna kasieuran kitu sareng ruang tamu. Si dapur teh sapertos nyayogikeun tuangan kangge tamu, kangge saderek, kangge kulawargi teh gampang gitu nya. Ieu kamar mandina. Kamar mandina terus dipasihan shower, terus dipasihan kloset duduk, terus aya variasi dindingna ieu teh ngeunaheun keramik. 2 ornamen ieu teh. Ieu kaluhur pasang lampu di kamar mandina. Ieu bumi teh ngagaduhan luas tanah di 64 meter persegi. Luas bangunanana di 38 meter persegi. Akses jalanna ieu kirang langkung aya di 5 meteran panginten. Di 5 rau jalanna teh. Ieu penampakan bumina. Enten ka ibu bapak teteh akang bilih abdi hilap terkait spesifikasi detailna kitu abdi disimpan di bawah deskripsi video ieu. Kangge konsultasi salajengna tiasa klik link di bio atau nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi. Atur nuhun ka Bapak Ibu teteh akang nu masih setia di channel Properti Kang Danu.
Cina Kang Danu pamit undur, mudah-mudahan informasi bermanfaat. Sadayana sing dilancarkan rezekina, sing di pasien kesehatan sareng diwujudkan naon kahoyong anu dicita-citakeun. Mudah-mudahan ibu bapak teteh akang sing ngagaduhan bumi di tahun ieu. Atur nuhun Kang Danu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.